Barang darat tuh mana teh guat. Gajah gandeng ya. Lu, abong-abong. Jan, terus endi? Biasa inget tas mereka main orang. Ya, aing mare-mare peh tuh. Oh atuh kumaha ge nu ngurusna. Repeh nu aing tarabat gandeng kieu. Yo, ku aing nya biasa namun embe hayu embe-embean kieu heuh. Ieu teh lapareun. Yo. Dahareun satumpukeun. Buah embe aing teh gering gitu. Eta mah biasa kawas nu gablegna geuning sok rame we sasada hayu. Sia mah serius aing teh. Ieu, da cik aing teh kudu pusing. Aing masalah embe gandeng mah. Nah, bisa gitu. Aing gak boga resepna teh dah khusus. Berarti nu sia ge lamun eta gandeng teu kudu make barang darat seubeuh. Hanteu. Di kumaha eta? Nyaho maneh? Hayang nyaho? Heeh. Oh. Ah, ku ieu tuluy pokona mah tibra. Buah edan. Ieu mah obat molor. Apa nami hare? Aduh, bare obat tidur. Oh, sing coba teh. Aduh, kayak itu. Kari itu.